Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Dinten ieu kapendak deui sareng Bu Eli. Kumaha kabarna ayeuna? Mugia hidup aya dina kaayaan sehat walafiat. Tong hilap, sering cuci tangan, jaga jarak, sareng nebihan anu kerumunan-kerumunan. Hari ini dinten ieu Bu Eli bakal ngajarkeun bahasa Sunda deui. Urang tiasa ngawitan belajar bahasa Sundana. Yuk kita belajar. Minggon ti payun Bu Eli atos ngajarkeun hal-hal ngeunaan bahasa Sunda. Atos ngadamel kalimah, atos nyalin kalimah, teras ngajawab pananya bacaan, kantos belajar sareng pupuh. Nah, dinten ieu Bu Eli dina tema 2 bakal ngajarkeun ngeunaan kaulinan. Nah, hidup terang naon namina kaulinan? Kaulinan teh nyaeta permainan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dinten ieu temana ngeunaan permainan. Permainan dina bahasa Sunda rupa-rupa. Di antarana aya anu biasa dimainkeun ku murangkalih pameget, aya nu tiasa dimainkeun ku murangkalih istri. Nah, di dieu Bu Eli bade macakeun teks ngeunaan permainan. Nah, judulna Ucing Sumput. Nah, ieu salah sahiji nami tina permainan. Pas sore sanggeus rengse migawe tugas di sakola, Reni ngajak babaturanana rek ulin di buruan imahna. Ucing sumput yuk, cek Reni. Hayu-hayu, Rani jeung Rina rampaknya tujuan pangajak Reni. Keur nangtukeun nu jadi ucingna kudu hompimpah. Hompimpah heula. Barudak teh tuluy ngariung, ngalungkeun leungeun babarengan ke tengah-tengah riungan bari ngawih. Hompimpah alaihum gambreng. Nah, po ijah make baju rombeng. Di tengah riungan dampa leungeun caricing aya anu nangkub, aya nu namprak. Lamun aya saurang anu beda kudu jadi ucing. Reni kabeneran jadi ucing meungpeun bari milang nepi ka 10. Jiwa lupat manep juh pan luh. Nah, Rina jeung Neni buriak lalumpatan pabuni-buni. Nu jadi ucing kudu bisa manggihan keur nyarumput. Nah, lamun kabeh geus kapanggih, ucingna diganti ku kapanggih pangheulana. Nu pangheulana kapanggih teh nyaeta Nani, disusul ku Rina. Jadi nu ucingna diganti ku Nani. Sabab Nani kapanggih pangheulana. Tah, di dieu Bu Eli atos bacakeun ngeunaan ucing sumput. Nah, pami permainan nu sanesna nyaeta misalkan kaleci. Nah, kaleci mah benten deui. Kaleci mah biasana ngagunakeun kaleci jeung biasana dimainkeun atawa dipaenkeun ku murangkalih pameget. Lamun ucing sumput mah tiasa pameget, tiasa istri. Nah, di dieu aya nyangkeum eusi cerita. Nah, supaya hidup tiasa memahami cerita nu tadi, ayeuna aya tugas yaitu ngalengkepan kalimah dumasar kana carita. Contoh nomor hiji nyaeta barudak teh arulina. Barudak teh arulina titik rengse migawe tugas.
Di dia dina buku teh pas sore sanggeus rengse migawe tugas. Berarti barudak teh arulina sanggeus. Nah, di dia berarti kecapna sanggeus rengse migawe tugas. Tah eta eusina. Jadi eusina dina halaman 15 nya nomor 2 teh dumasar kana carita. Nu sanesna ku hidup tiasa ditinggal. Tugas-tugas nu lain di dia aya sampai J. Nah, eta sadayana ngeunaan kaulinan. Tema 2 ieu ngeunaan kaulinan. Tuluy dina nomor katilu nyaeta nyaritakeun kaulinan. Hidup tiasa nyaritakeun kaulinan. Nyaritakeun kaulinan misalkan nyaritakeun kaulinan kaleci. Berarti timulai alat nu digunakeun, tuluy saha wae pamaena, tuluy cara mainna ku hidup dituliskeun. Nomor 3 di dieu aya nomor 1 Bu Eli pasihan contoh. Titenan gambar di handap tuluy lengkepan carita ku kecap-kecap atau kalimah anu merenah. Nani jeung babaturana keur arulin ucing-ucingan. Ami datang nyamperkeun. Hayang miluan. Nani ngajak ce Ami. Cek Neni, Ami hayu titik-titik. Berarti jawabanna Ami hayu urang ulin. Jawabanna berarti Ami hayu urang ulin ucingan. Tah, ieu kecap ngajak ngayakeun kaulinan. Sanggeus hidup ngayakeun ngajawab kelatihan nomor 2 sareng 3. Berarti tugas dinten ieu tos rengse. Nah, dinten ieu teh urang mempelajari ngeunaan kaulinan, terus kaulinan ucing sumput, terus ngaregepkeun caritana, terus ngalengkepan kalimah ngagunakeun nu aya dina carita, tuluy nyebutkeun kecapa ngajak. Dinten ieu rengse pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan pangajaran dinten ieu aya mangpaatna. Bu Eli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.